paminten hiji karya moal tiasa penyalira pasti aya kaitanana sareng sanes. Mugia pangrojong ti sadayana sing ngajantenkeun amal kasayang kana urang sadaya. Semoga urang lanjutkeun acara yang kedua pangrupi pangbagia ti pengarsana Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun paninten ka Abah, paninten ka sepuhna Nisa, anu tos nu lama abdi Bu Resti sareng Bu Rini dinten ieu teh abdi nampi telepon terus salapan pon telepat menyen bulan abdi teh aya rasa kumaha gitu nya Pak, geuning di saat-saat abdi bade pensiun aya monangkali anu teu disangki-sangki. Bari di awal mah tos deg-degan Bu Rini asa mios teh abdi teh paling nyubuhna, tapi dongkap ka ditu jadi paling berang-berangna gitu nya. Ninggal murang kali tos goyang, murang kali gitu kieu ngadoa we gitu nya. Tapi palinten kersana Allah nomor-nomor bungsu pang akhir-akhirna ninggal murang kali tetap semangat sanaos di mobilnya unsur palinten gitu tos lieur murang kali teh gitu. Tapi abdi sareng Bu Rini ngadoakeun wae Bu, dan meureun datang pandeurina tapi urang bakal menang kabungan ti nu lain bakal beda. Alhamdulillah paninten ieu teh hiji kabinet terabdi bade pensiun abdi gaduh murang kali anu berprestasi. Salam ya abdi di Cihampelas ti LMBKS di tahun sabaraha mah kitu nya panya tinggawitan aya lomba nembe tahun ieu damang neng nembe tahun ieu Kecamatan Cihampelas tiasa lebet di juara 1 di tingkat kabupaten. Upami mata lomba sanes nama di Ciamplas kantun gaduh borang enom Carpon putra putri sami FTBI lebet mung dugi ka tingkat kabupaten gitu. Mudah-mudahan lebet ka provinsi kabupaten kahiji istrina kahiji pamudetna kahiji. Tapi palinten upami Cihampelas hiji wae anu kengeng kahiji nu sanes teu kabagian ya Bu. Da hoyongna tuh Bu. Abdi ge hayang jadi juara bisa abus ka kabupaten, bisa abus ka provinsi gitu kan sadayana nyarios kitu. Mun palinten hiji leueus kitu abdi teh kepala sekolah sadayana di grup. Bu Haji hebat euy cenah boga budak bisa eta pupuh di mana cenah ilmuna mah nya aya we meureun daya guruna abdi teh anjeunna gaduh kursus orang tuanya mendukung di sekolah ge gaduh Bu Rini saudara teh ge cenah ka provinsi cenah nya sok anteurkeun abdi teh nah habeuteuleuna ditah anteurkeun ka abdi pan abdi mah geus pensiun teh abdi kitu akhiraha abdi Agustus terakhir 1 September abdi pensiun. Tingkat provinsi biasanya di sasi Oktober atau di November. Aya Bu Rini palinten aya kepala sekolah nu enggal palinten kanggo ka provinsi mah anu abdi kamari lima sapertos biasa wae palinten nya latihan mah rutin tiap langkung dieukeun gitu. Nah mungkin di akhir badai ka cakeutnakeun aya ieu palinten upami di Kota Bandung bukannya di kabupaten aya janten latihan gabungan Bu. Aya nantinya latihan gabungan teh palinten dipaparin pelatihna teh itu anu parantos biasa di tingkat Kota Bandung atau setiap kabupaten lagi sumping jelas terus saya mengi balik ke hotel ngomongin banyak bulan kita dicatat pembekalan sareng latihan Bu kanggo nyandak suara dasar nada dasar terus dilatih lagi